Syekh Nawawi Tanara, ya Allah ya Rabbi, Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-murida kamari kula zarah. Kamana tuh? Ka Mandalawangi. Kamari. Kok pengen Kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf. Nuku kula dititah-datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Lain lalagaan. Mun Haji Pedi hiber ragag. Aku kula usul ke malaikat, ragageun. Ulah kena aya. Nah, emang kumaha gitu lalakona ya. Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab, memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ke 17 negara. Masya Allah, zaman hese dunia nyana geus kunjungan ke 17 negara. Di Mekah teh de ka Mesir, de ka Yordan, de ka Palestina, ka Israel, de ka Syria, de ka Yaman. Masya Allah, zaman hese imahna pohara jasa Syekh Nawawi. Lantaran engke lamun nyana ngarang tafsir teh nyaho lebah bahaya. Teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teh nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsiran mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti. Nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantap dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar, ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha gitu. Tiba heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar, eta nu kabarah dieu Imam Syuja'i Al-Azhar. Wah beh, Al-Azhar baheula nu geus kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi, aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ke Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana deuk berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masya Allah. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Samsudin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tak ieu teh hadam Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi mun aya naon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirnya kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan dunia, panggilan ulama dunia di Al-Azhar. Di samping ulama-ulama ieu raja-raja saat eta hadir kabeh deuk menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadamna teh eta bawa tas gitu bawa. Ki Sukari mah kabeneran henteu diajak duaan. Berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ke Al-Azhar, cek Syekh Nawawi teh Yusuf tadi sia. Jubah aing pake Gus Yai. Nya, tak. Engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani sia tampil. Aing hadam sia. Cek Nawawi gitu amat ulah ngomong geus kitu wae sia. Engke kumaha tuh engke kula geus sia ku aing di jampe ya. Cak. Jadi pinter.
Eta Muhammad Yusuf dijampe jadi pinter. Coba-coba kuari, anak orang jampe ku Haji Pendi, nggak bodohan. Nu tadina talar ikroh henteu. Ulah coba-coba. Jampe teh sing ada jampe. Langsung settingan Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi urang aing embung kanyahoan bahwa aing Nawawi. Embung kanyahoan geus sia bae. Batur mah ulama internasional embung kanyahoan. Urang mah nu lain kiai ge bogana boga kartu nama KH. Malah memberi profesoran gitu. Sebelon jasa emang urang mah. Lain kiai ge wae ngari mah aing kiai ge. Aing kiai na abe berangkat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi embung langsung datanglah ke Al-Azhar. Ieu Syekh Nawawi dilawan ge hadamna. Ini siapa? Saya hadamnya, Pak. Panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu. Dikicipan gue naik ya. Ya Adam naik pakai jubahnya anak. Eta ku akur deh jubahnya nya. Langsung make bahasa Arab nu paseh teh nyaritakeun tek 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 meunang saparapat jam asa naing teter cek ini ngomongnya. Saya tidak bisa melanjutkan kira-kira pakai bahasa orang. Saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan, maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya. Nyana bergaya Nawawi dia. Silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita. Ke Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya na tek. Di samping nyaritakeun karangan, nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda. Bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan terhadap Belanda. Boga ranting-ranting disebutkan di dia di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalamnya termasuk saya dan Jawa Tengah anu, Jawa Timur anu. Itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakan ilmu secara internasional, nyaritakan pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideg kabeh ulama jeung kepala negara-negara nu sejen. Beuh, sakieu hadamna pohara jasa. Komo Nawawi nu aslina. Cek nyana ieu hadamna bae ge pohara jasa cek ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Wow. Watu tetep bae anu diboro nama Syekh Nawawina. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam. Dicariuman leungeunna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan. Atuh Yusuf anu diangkat-angkat terus ditandu-tandu. Oh datang kapotong tandu lagi. Wah didiukeun cek Nawawi mantap ya lah ieu mah teh kajawan cek kan. Geus namah-tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan. Begitu pertanyaan sakali dengekeun ku Syekh Nawawi bakal wah asana teter cek. Asana teter mual beres ya kajet gokong. Wah daripada mual beres cek Syekh Nawawi nangtung Syekh Nawawi tadi siap Yusuf adik Yusuf buka jubah siap jadi kau yang dipakai deh kabeh kaget Nawawi nu asli kula cek teh ieu mah hadam kabeh kaget atuh waduh ieu kami katipu kabeh. Waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu, kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya, beres. Lantaran kewalahan Syekh Nawawi, kewalahan. Udah Syekh Nawawi udah cukup. Iya ta, kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun, kacapean masalahna. Pan aya capek urang gesok gitu kan tah. Dikitukeun. Ieu gedong dengdek. Kopeah didengdekeun gedong dengdek. Masya Allah, Ai Haji Pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae. Maksudnya jelmana udah dek. Ulama kabeh kaget. Masya Allah. Ieu negara lain lalaga dia gedong dengdek ku kopeh dengdek bae. Wah tuh cicing kabeh. Capek saya ceknya nanti.
oh nu wani akhirnya mentak tenang didengdekeun doang kopi dengdek. Nah terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa, mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungan diberi hadiah. Atau potongan gitu mah Pak. Gawe henteu naon teh hayang hadiah, tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara. Ari teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masih keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna neuk dibayar triliunan. Triliunan diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat ayat 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka entar turun. Ih, lain lalagaan teh Syekh Nawawi. Tah, kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh, kula deuk zarah ka ditu. Diteangan aya, kamari teh zarah ka ditu. Aya kuburanana, baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot. Jadi unon terus ke datang ka ayeuna. Ai incuna mah anak incuna mumpama aya. Zarah. Tah Muhammad Yusuf teh nu babarengan jeung Syekh Nawawi. Ya Allah, eta Syekh Nawawi teh kami murtapiah eta tah kali pasir eta teh kapan alo lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni teh eta ke ki murtapiah teh kapan ka datang ka Syekh Nawawi di Mekah. Cak Syekh Nawawi teh ya sia ieu teh dibere doa ieu nya ngan doana 3 kali balik ulah napas. Di mana-mana maneh darurat baca ya aya catetanana terima ayo pantak ke Madinah di Madinah teh kapan ka Mekah waktu di Madinah ka Mekah pan baheula mah zaman naik onta teh kapan 70 onta 100 onta dikael-kaelkeun bae kapan ai pemimpinna mah hiji atawa 2 dihulapan nya nama sakeduk teh jaban sakeduk kabeneran nyemur tapi teh pang tukangan naik ontakna weting ge kontreng baheula Mekah teh kos kitu nasibna buruk nyemur tapi teh pegat sakedupna pegat jeung onta nu hareup patu onta itu bagus ka mana rombongan tinggal ieu keun teu maju onta mah lamun sorangan mah barang itu waduh cak murtapiah ieu aing pegat di museje. Masya Allah cerik letik sorangan kan nu bogana mah teu heula lieu ka dieu sorangan ka ditu sorangan tengah-tengah gurun sahara beuh ieu aing sorangan manehnya awewe tuh batur cerik teh lain lalagaan nyimur tapiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi dibaca tulisanana aya 3 balik ulah napas teu datang-datang sabalik ge teu napas teu bisa panjang tina tita 3 balik teu bisa lah cek nyemur tapi asanajan teu napas ge asanajan napas bae ge Syekh Nawawi mawali ieu dihadiahan aya Syekh Nawawi di Mekah harita nah dibaca bae kunyana bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah tak ieu diijabahna doa eta rombongan kapilah anu ti heula lulus ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah HS kabeh. Rak. Lu hudang hiji-hiji acan HS. Dikersakeun ku Gusti Allah. Ajeuna Siti Murtapiahna jol bae aya tamu. Assalamualaikum. Urang Arab tapi make bahasana bage bahasa urang. Ya, sesorangan di dieu. Murtapiah ieu urang Arab bisa bahasa Sunda heran aing mah. Ayo, nyaing. Anya teh geus basinsin ya. Ya tuturkan ya pokoknya masih naik kerja cek Siti Murtapiah urang Arab sih kos urang benteng mah heran aing mah ngomong Arab biasa make ke ieu makena udang-udang make tapi eta ngomongna Sunda besok sarodi sebenarnya teh negara mulia
naik itu aing nonton bari ngomong bae ngomong Sunda si Murtabih agak bingung Arab apa kelahiran mau itu karomah Syekh Nawawi barang datang tak kaditu ku si Arab teh tah ku si Arab Sunda dicantelkeun tah geus dicantelkeun geus dah dadah eueuh Masya Allah tinggal si Timur Tapiah bae turunnya hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge waduh bangun udah kabeh karulia tuh dah torenganan ieu pangmimpin nama orang Arab keur kabingungan lantaran leungit hiji kan punya ada dihitung tah hiji dua ieu hiji dan aing teu tanggung jawab ieu ka mana ieu hiji barang datang teh atuh kaget kan ceritakeun ieu bisa ka dieu kumaha bejakeun tadi aya orang Arab gitu Masya Allah tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boga doana cenah kieu hayang sapi hiji atuh moal dibikeun sambarangan sia mah pake nyandung malulu mal kan gitu eta doana teh tilu balik ulah napas tapi sanajan napas aya darurat mah ternyata luar di si Timur Tapiah kali pasir sahalu teh nyaho pasantren kali pasir si Timur Tapiah Masya Allah tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan ya Allah ya Rabbi tah Syekh Nawawi teh ya dulur-dulur da ku ari teh di Mauk aya turunan Syekh Nawawi tah di dieu di Rajeg aya turunan Syekh Nawawi je ku ari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincinna aya keneh ke urang mun carita Syekh Nawawi kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi lain lalek eta kurang nyekelan Al-Qur'an anu utuh wahara jasa anu waktu Syekh Habib Usman di Pekojan Masjid Pekojan nu ayeuna Masjid Pakojan nu ayeuna tah eta teh masjid dengan gua udah rehab eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi kadinya umur Syekh Nawawi kakarek 12 tahun Habib Usman geus jadi mufti Jakarta umur Syekh Nawawi 12 tahun begitu datang kadinya beb ini kurang gidul terlalu ngalet wah tahu dari mana katanya kamu ini udah hasil nah apa namanya palak saya dihitung tetap ini kurang idul beb jangan begitu kamu anak kecil tahu dari mana katanya nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak didelekeun plak minta ke Allah kadeuli batur beb sini ada apa sini naik sini deh tuh Baitullah ini mimbar kan kurang idul ya Masya Allah lu bukan anak kecil ternyata dipeluk Habib Usman eta hayang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa teu bisa anu diciuman dia terus udah-udagan itu udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik aya Habib Usman kolot ditikem cium ku nya men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi itu geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul embungeun dicekelan bae itu batur mah main cekel-cekelan aja pede mah cium lo bang kawarahnya namanya itu aduh nggak usah balikin lo dibolak balikin ya Allah ya Rabbi saya ada umur 12 tahun geus buka sapah deuk kumaha tuh 12 tahun geus buka sapah kumaha tuh ya Allah ya Rabbi ternyata bukan anak kecil kamu lebih dari saya segala-galanya tidinya lah langsung Habib Usman mufti Jakarta ya Allah ya Rabbi kos gitulah carita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah kakarak 12 tahun atuh qadieuna lain lalagan tenar kuari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantan tah kos kitu nyeklanaon eta Al-Qur'anul Karim tileletik jalan mah talal Al-Qur'an lantaran asal ngaji teu poho asal ngaji talar teu poho asal ngaji talar teu poho asal ngaji talar teu poho urang mah asal ngaji teu bisa poho atuh hese Yasin ge Yasin aya kata talar heuh sejasa lam yakuni hese yakuni
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbika tidak hareuna ya gunana tak gara-gara dijampek wajib dimuter tuh ya nah iya Yahudi lamun jakelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nyana ge langsung syahadat pindah tu tadina asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ceklan kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang Kanjeng Nabi sakti Sida Abu Bakar Sida Utsman Ali sakti sahabat mulai nunjeklan Al-Qur'an sakti kabelah dieuna wali-wali sangat sararakti diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti Syekh Khalil Bangkalan sakti Ya Hasyim Asy'ari sakti kabelah dieuna terus kiai-kiai nunjeklan Al-Qur'an anu anti dunia sararakti